Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Paslun fi ahkamin nuni sakinati wa tanwini. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ahkamin nuni nu tetep dina bertelakeun pirang-pirang hukum nun as-sakinati anu sukun wa tanwini sareng tanwin. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Wa hukmu tanwinin sareng ari hukum tanwin wa nunin sareng nun anu sukun yulfa eta bakal dipendakan itu hukum tanwin jeung nun. Idharun tegesna kahiji idhar, idghamun sareng kadua idgham, wa qalbun sareng katilu iklab, ikhfaun sareng kaopat ikhfa. Idhar hartosna jelas, idgham hartosna ngasupkeun, iklab hartosna ngagentikeun, ikhfa hartosna nyamarkeun. Kesimpulan, hukum nun paeh sareng tanwin aya opat, kahiji idhar, kadua idgham, katilu iklab, kaopat ikhfa. Fa indahar fil halqi adhir wa daghim filami warra la bigunnatin lazim. Fa'adhir mangka kudu ngaidharkeun anjeun kana nun paeh sareng tanwin indahar fil halqi dina nalikana nyang hareupan kana huruf halak. Huruf halak teh aya genep kahiji hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 he, 5 kho, genep gin. Wadagim sareng kudu ngaidghamkeun anjeun kana nun paeh sareng tanwin fil lami dina nalika na nyang hareupan lam warroi sareng ro. Lazima barina misti itu idgham la bigunnatin kalawan teu make gunnah. Kesimpulan, huruf idhar aya genep, kahiji hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 he, 5 kho, genep gin anu mana sok disebut huruf halak, huruf genggerong. Ayeuna idgham bila gunah aya 2, kahiji lam, kadua ro. Wa adgiman bigunatin fi yuminu ila bikilmatin kadunya anwanu. Wa adgiman sareng kudu ngaidghamkeun saleresna anjeun kana nun paeh sareng tanwin. Bigunatin sartana make gunah fi yuminu dina nalika nyang hareupan huruf anu kumpul dina lapad yuminu illa bikilmatin kecuali dina kalimat kadunya anu sapertoskeun lapad dunya anwanu jeung sapertoskeun lapad anwanu. Kesimpulan, sok idghamkeun ku anjeun nun paeh atawa tanwin sarta nak make gunah di mana-mana nyang hareupan huruf nu kumpul dina lapad yuminu, kahiji iya, kadua wau, katilu mim, kaopat nun. Berarti eta iya wau mim nun teh huruf idgham ma'al gunnah kecuali dina kalimat anu sapertoskeun dunya. Kumaha atuh lamun dina kalimat anu sapertoskeun dunya nya si nun paeh na teh kudu diidharkeun makhrajna teh. Naon atuh ari kalimah nu sapertoskeun dunya teh? Eta teh nun paeh anu nyang hareupan huruf idgham ngan pedah dina sakalimah, henteu dina 2 kalimah anu beda. Wal qalbu indal ba bigunnatin kadza al ikhfa ladza bakil hurufi ukhidza. Wal qalbu sareng ari iklab indal ba'i eta tetep dina nalikana nun paeh sareng tanwin yang hareupan ba
bigunatin sartana make guna. Kesimpulan, iklab hurufna aya hiji nyaeta ba berarti iklab teh di mana-mana nun paeh atawa tanwin yang hareupan ba, maka si nuna kudu digentikeun kana mim kalawan make guna. Kada eta tetep nya kitu deui sapertoskeun ieu qalbu dina pada bigunatin, sapertoskeun iklab dina pada make guna. Al ikhfa'u ari ihfa, naon maksudna ihfa ge sarua sapertoskeun iklab dina pada kudu digunahan. Ayeuna naon wae cenah huruf ihfa teh? Ukhida barina dicandak itu ihfa lada bakil hurufi dina nalikana nyang hareupan anu sasesana tina pirang-pirang huruf anu 15. Berarti kesimpulan ihfa hurufna aya 15 dina cara macana kudu make gunnah sapertikeun iklab. Faslun fil maddi wa aqsamihi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.